Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak Dararama. Bapak berharap sareng berdoa dina danget ieu mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan atau kondisi sehat walafiat. Barudak dina danget ieu Bapak perkawis ngawanohkeun diri yen Bapak Dedi Umarullah sebagai guru bahasa Sunda di kelas 12 ataupun di kelas 10. Barudak dina danget ieu meskipun urang ayeuna aya dina kondisi belajar PJJ ataupun daring, tetep urang sadayana kedah optimis. Naon sababna nu namina tos gaduh ilmu mah moal berat mawa-mawa ka mana-mana. Kukituna termasuk pelajaran bahasa Sunda oge, upami nu teu terang kana bahasa Sunda tong hariwang, sabab ayeuna mah media pembelajaran bahasa Sunda tos seueur baik di internet, di buku-buku, serta di media lain. Kukituna meskipun belajar urang terhambat oleh jarak, tetep urang kedah optimis. Barudak sataacana Bapak nutup ieu perkenalan, Bapak bade masihan pantun hiji, nyaeta dangukeun. Sing getol minum jajamu, nu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nu guna dunia akhirat. Sakitu wae perkenalan ti Bapak, mudah-mudahan aya manfaatna, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak sarehat daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang mah patepang deui sareng ibu pangkeun Ibu In Inayah, ibu ngaulang bahasa Sunda di SMK Citra Negara. Baik anak-anakku, sanajan urang nyang harapan BDR atanapi pembelajaran jarak jauh atanapi pembelajaran daring online masing-masing di rumah, kalian harus tetap semangat, tetap bersabar, tetap menahan diri, selalu ada di rumah, dan tetap melaksanakan pembelajaran dari guru-guru kalian. Karena memang untuk saat ini kalian sudah memasuki tahun ajaran baru. Baik anak-anakku, pelajaran bahasa Sunda mah ulah aya istilahna urang teu bisa, urang teu ngarti, urang lain orang Sunda, urang mah teu bisa, eta teh nu jadikeun urang teu semangat. Baik anak-anakku, hanya itu perkenalan dan bertatap muka sama ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu pada saat kita sudah lancar kembali, sudah aktif kembali pembelajaran di sekolah, jadi kalian istilahnya sudah tidak asing lagi sama ibu. Karena ada pepatah moal bogoh lamun teu wanoh. Artinya tak kenal maka tak sayang. Nah, itu yang ibu sampaikan perkenalan diri ibu. Nah, nanti ada pemaparan materi di kelas 12. Mangga.